kade lali sasauran basa Sunda ka indung jeung ka bapa ka lanceuk jeung ka adi sing tarapti bari hade budi basa Sunda basa Sunda basa indung urang Sunda di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing iyana hormati ajarna diajar basa Sunda diajar basa Sunda ditengan dina kamusna na koran jeung majalah sing ngarti ulah salah resep tenan maca buku Sunda diajar basa Sunda diajar basa Sunda ditenan dina laguna apalkeun haleuangna sing bentas kalimahna resep tenan ngawih lagu Sunda basa indung urang Sunda sapopoe kade lali sasauran basa Sunda ka indung jeung ka bapa ka lanceuk jeung ka adi sing tarapti bari hade budi basa Sunda basa Sunda basa indung urang Sunda di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka lobat kabaturan sing iyana hormati ajarna diajar basa Sunda diajar basa Sunda ditenang dina kamusna na koran jeung majalah diulah salah resep tenan maca buku Sunda diajar basa Sunda diajar basa Sunda ditenang dina laguna apalkeun haleuangna sing bentas kalimahna resep tenan ngawih lagu Sunda jalan satapak maju juga hiji lembur henteu karasa capena sabab aya nu ditea hujan angin dor-dor gelap teu aya keriuhan
sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar baos nu moal lila ka Allah. Gantea moal gagal kembang geus aya nu boga, balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang. Teu katawang ti angga-angga, teu kapikir ti tadina, lamun bakal nyeri hate hoream teu suci teuing. Mikiran dipanyakiteun, mikiran dipanyakiteun. Mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur, teu karasa capena sabab aya nu diteas. Hujan angin dordar gelap teu aya kenyuhan, sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar baos nu moal lila. Gantea moal gagal kembang geus aya nu boga, balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang. Teu kasawang ti angga-angga, teu kapikir ti tadina, lamun bakal nyeri hate hoream teu suci teuing. Mikiran dipanyakiteun, mikiran dipanyakiteun.